Yen ranginang tina sangu basi. Nah, jadi caritana di dieu aing boga sangu basi atuh heueuh daripada bangka mending dijieun dadahareun. Tah di dieu ge dak pertama-tamanya ieu si sanguna diisikan heula dikumbah bener-bener dicuci bersih. Lanjut di dieu dipakean aci nya, aci dangdeur. Berhubung ieu si sanguna rada leutik jadi ku aing ieu diberian acina henteu kabeh saparapat ge. Tah lanjut di dieu diberian royco bisa dicampuran jeung bawang putih bubuk teh ya, tapi aing mah henteu ieu soalna hulap meuli. Enggeus ngan diaduk-aduk doang tanpa cai. Tah di dieu ge lanjutnya barudak endek nyieun jeung ngukusna. Dicetakna ieu aing make cetakan sosis atuh geus naon bae dak nu aya, nu penting mah ieu bisa dicetak bae berbentuk ranginang soalna kan ieu murubul aing henteu dicetak mah meureun awur-awuran. Tah tinggal diseupanan atuh babari dak ai kudaek mah sagala ge daripada bangkanya dipiceun atuh mending keneh dimangpaatkeun. Lumayan pan nya geus aya mah jeung batur ngopi. Singkat cerita yang geus asak ditamplok-tamplokeun bedak tinggal kana nyiru atuh heuh pan babari geus kieu mah nya tinggal dipoekeun beh sampai ka garing. Tah geus garingna doang kieu lanjut ieu di dieu ku aing endek digorengan atuh geus teu sabar dak ngumayan jeung ngopi teh mirasa jeung ranginang ieu kawe. Ngagorenganna ge babari komo mun ipis jasa mah ieu si ranginangna ieu mah dak rada kandel haju mah rada aya teuas-teuasan keneh. Tapi teu ngaruh sih ieu mah sangat-sangat lumayan dak heh atuh heuh ukuran bari jeung eueuh mah pan dadahareun. Tah bisa dideuleuh nya dak hasilna bener-bener kres be ieu mah tinggal dikopian.